Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra-mitra dongeng anu salawasna teu boleh mikarios tur mikasono kana carios-carios Sunda pidangan Andang SR Gayuda Channel nuju di mana we ayana haturan wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga ngadangukeun deui hanca carios anu katunda dinten kamari. Nyaeta carios nyambung anu judulna Nyorang Alam Siluman. Carita misteri. Pamugi wae para wargi nuju aya dina kawilujengan, aya dina panangtayungan kersaning Gusti Jat Allah Rabbul Alamin, sehat lahir sehat batin bari ginulur kabagjan utan wates uwangana. Kala dina waktu situ simkuring sejak ngadugikeun bagian kagenep nya dina lalakon kasarad atanapi jalmi anu diiwat dicanak ka nagara onom. Muga wae non anu didugikeun ku pribados salawasna tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajanten pangbeberah manah kanggo sakur anu ngadangukeunana. Etang-etang nyarengan kana aktivitas para wargi nggoning mayun kahirupan sasedidintena. Kalayan mugia para wargi Agung Cukup Lungur Jembar Pangampura birih dina ngaduhikeun ieu carios kirang nyugemakeun atanapi seueur lepatna hapunten anu kasuhun. Kalian tong hilap laikna oge komentarna. Atuh kanu nembean ngadangukeun ulah hilap di subscribe heula YouTube danya supados dina salajengna carios-carios terasanana tiasa langsung nembongan dina YouTube para wargi. Mangga para wargi ieu carios urang kawitanan wilujeng ngadangukeun pun awiktu astuna masidam. Mugia sarira salawasna aya dina kamuliaan. Diiwat ka nagara onom. Cerita misteri karya Andang SR Gayuda. Malam Jumat Kaliwon kira-kira wanci Isya di desa Patakaharjang dedak genjleung. Ibur salalembur ear sadesa teh lain bebohongan. Di balai desa jalma-jalma pagimbung rek laporan ke Bapak Kubu. Majar cenah aya dua orang warga lembur bulak lega nepi ka harita can aya mulang. Majarkeun mah cenah maranehna teh rek ngalasuluh ka Leuweung Cibangga anu pernahna peuntaseun Gunung Pataka. Miangna teh isu keneh, tapi nepi ka wanci harita eta dua jalma teh can aya mulang. Ke kumaha ieu teh kajadianana jeung saha anu leungit teh? Bapakku sanggeus datang ke balai desa langsung tumanya ke warga anu keur ngagarimbung. Saboga kareun saumur maneh jadi kuwu aya kajadian sarupa kitu.
Ari nama si Wario sareng si Kemed pakuhu maranehna ngadon ngalasulu anu cenah ka Cibangga. Tah nepi ka ayeuna maranehna teh can aya mulang. Numawi simkuring saparakanca ka dieu teh bade laporan mun salah seorang warga Bulaklega cumarita daria ka Bapaku. Manehna rek menta bantuan pikeun neangan 2 jalma anu dianggap leungit. Deuh kumata kariwangnya kieu we atuh da urusan anu kieu mah lain pagawean jalma awam. Urang nepungan wae Kang Wisnu sabab daya deui anu bisa nulungan urang iwal ti Kang Wisnu. Bapakku kalah ngajak ka imana Kang Wisnu sabab bisi anu leungit teh lain urusan samanea. Sanggeus meunang bebadamian laju sababar urang warga dibarengan ku Bapakku ngajugjug imahna Kang Wisnu. Kang Wisnu teh sesebutan urang lembur. Ngaran aslina mah Wisnu Kamandaka. Saurang jawara anu ahli dina ilmu kabatinan atawa ilmu gaib. Ngan geus jadi sabiwir hiji Wisnu Kamandaka pada nyebut Kang Wisnu. Euleuh aya naon ieu teh Paku? Make ngaleut ngeunggeuy ngadatangan akang. Buarek maragnya Wisnu Kamandaka kageteun kudu daratangna warga dibarengan ku Bapakku. Sabab tara biasana lamun aya perlu oge biasana cukup ku saurang 2 urang. Ari ieu make ngabring. Punten Kang, ngaganggu. Ieu simkuring teh kadatangan warga anu laporan. Cenah aya 2 urang warga lembur Bulaklega leungit. Bapakku langsung we ngabejakeun pamaksudanana teu basa-basi deui. Langsung minta tulung ka Wisnu Kamandaka. Sabab leuweung Cibangga teh leuweung sungil loba demitna. Jadi lain teangeun pantar maranehna. Urang Bulaklega anu leungit saha ngaranna? Wisnu Kamandaka curinghap. Sabab manehna mah apaleun ka sakabeh warga lembur. Namina mah si Wario sareng si Kemed Kang. Bapakku langsung ngabejakeun ngaran anu leungit teh duanana oge warga Bulaklega. Oh, si Wario anu sok dagang mie ayam. Wisnu Kamandaka jol apaleun we ka si Wario. Sabab Wisnu Kamandaka teh jalma anu dipikolot ku sakabeh urang lembur. Jadi rek meh apaleun ka sakabeh pangeusih desa. Sanggeus meunang kajelasan ti Bapak Gowo, Wisnu Kamandaka teu kaleket langsung miang marengan warga muru ka leuweung Cibangga. Peuting keur poek bulan. Lamun teu mawa lampu patromak mah geus pasti anu lumampah teh bakal pinanggih jeung kasulitan. Sabab Cibangga teh ayana di sisi walungan Cijolang. Anu sapanjangna oge mangrupakeun jungkrang anu lungkawing. Lain sabeunduan Cipeuting. Sanggeus nyorang lampa anu teu munasabah da sapanjangna oge teu aya jalan satapak-tapak acan. Kaboe oge anu lampah teh kumareumbing dina gawir kana akar. Sumeleket netean lamping anu nang tawing. Srog anjog ke pileuweungan Cibangga anu pernahna paeunteng-eunteng jeung Gunung Batu Masigit. Tempat anu kacida sungilna, tempat anu sok disarebut Karajaan Onom atawa Karajaan Manusa Goib. Tah geuning hurunan suluhna mah aya sababaraha hurun. Artina bener eta nu doan teh ngalas suluh ka palebah dieu. Cik terus ubak ka unggal rungkun sugan aya keur kasarean. Bapakku sanggeus manggi sababaraha hurun suluh langsung marentahkeun warga sangkan terus ngasruk neangan jalma 2. Susuganan kapanggih lebah dinya. Ke aku cek akang mah ieu 2 jalma teh moal aya di dieu.
pasti anu duaan teh aya nu ngiwat ku bangsa dedemit dibawa ke Gunung Pataka. Sebab ieu tempat paeunteng-eunteng jeung Gunung Pataka. Wisnu langsung boga pamadegan yang dua jalma teh pasti kasarad ka negara Onom atawa kerajaan Onom anu aya di Gunung Pataka. Euleuh kedah kumaha tuh urang Kang Wisnu? Bapakku langsung nanyakeun kumacarana sangkeun dua jalma teh bisa kapanggih sebab diantep sadatang nama bisikeun aku balai. Urang kudu ka lembur Cimuncang sabab ti dieu mah pamohalan bisa naik ka gunung. Keun engke anu ka gunung nama Akang. Akhirna urang ka lembur Cimuncang wae. Wisnu kamandaka keukeuh umaja kasarere sangkan muruk ka lembur Cimuncang. Sabab di lembur eta mah aya jalan anu muruk ka gunung. Sedang ti eta tempat mah ukur lamping batu anu kacida luhurna. Pamohalan bisa naik ka gunung. Teka tatur di jalan nama. Rombongan anu keur neangan jalma leungit teh geus anjog deui ka lembur Cimuncang. Saterusna muru leuweung anu pernahna di suku Gunung Pataka. Pakuhu warga masih nungguan we di dieu. Sabab ka puncak gunung mah lain sabaeun jalma biasa. Tong boro ti peuting. Dalah ti beurang oge taraya nu wanieun ka mumunggang gunung. Keun Akang we anu rek ka gunung mah. Wisnu kamandaka nyokot putusan yen manehna rek ka gunung da pamoholan mah warga mah kuriak bakal nimbulkeun balai. Pikeun Wisnu kamandaka mah unggal ka mumunggang gunung, unggah ka mumunggang gunung lain kakara. Rek beurang rek peuting teh bedana. Ilmu kanuraganana anu dibarengan ku ilmu goibna geus aya dina tingkatan luhur. Jadi teu aya karempan oge kahariwang. Awakna langsung kumolebat nembus leuweug geladegan anu poek. Sakeuceep oge Wisnu kamandaka geus aya di mumunggang gunung. Nyai Mayang Arum dik Akang bantuan. Aya jalma leungit duaan pasti aya di dieu. Sanggeus nepi ka mumunggang Wisnu kamandaka langsung ngagero ka Mayang Arum, ratu jin anu aya di mumunggang gunung. Engkang jalmi dua diiwat ku Nyimas Kencing Manik dicana ka gunung, tapi ayeuna mah tos kaluar deui. Tuting daringkuk dina sedong. Duanana oge kapiuhan bakat ku baluas kana jadian anu karanapan ku maranehna. Nyimas Mayang Arum surti kana pamaksudan Wisnu kamandaka. Lalaki anu pikacinta ku dirina. Nu mata karita kene manehna langsung nyubadanan kana panggerona Wisnu kamandaka. Oh muhun geuning. Nuhun Nyai. Jung wae Nyai mah meulih deui keun ieu mah bagian Akang. Wisnu kamandaka bungaheun sabab nu teanganana geuning kapanggih keur ngaringkuk dina sedong teu jauh ti manehna. Sedang Mayang Arum dititah mulang deui sabab belain wayah pikeun duduaan. Sanggeus diparancahan ku Wisnu, dua jalma teh ting korejat ari leungeun deui. Saterusna dibawa turun gunung rek nyampeurkeun para warga anu keur ngadaguan di tempat anu datar di suku gunung. Duanana digenjang ku Wisnu kamandaka dibawa ku molebat turunan gunung nembus leuweung geledegan. Tepati lila geus anjog deui ka kumpulan warga anu keur ngarariung nungguan Wisnu kamandaka. Barang sorko ge langsung pada muruk warga. Jalma dua pada ngagulung pada nanya. Bakuna mah warga lembur ngerasa bunga, rehna nu teangan geus kapanggih bari aya dina kasalamatan.
saha anu mawacai pangmerekeun inuman ka dieu duaan supaya kumpul deui lelembutanana. Wisnu kamandaka langsung sumarita ka para warga susuganan aya nu makelecai jang inum. Ieu kuring mawa ngahaja satina oge jang mere anu leungit sugan kapanggih. Salah seorang warga geuning aya nu ideng manehna geus nyiapkeun cai jang jalma dua malahan jeung kadaharanana. Tah ayeuna mah maraneh teh geus jejeg deui cik geura dongengkeun. Naon sababna maraneh bet aya di gunung bari tinggal loler kapiuhan. Wisnu kamandaka sanggeus nempo jalma dua anu ditulunganan ku manehna geus teteg deui. Daju ditanya sabab musabab kejadian pangna maranehna aya di mumunggang gunung. Kieu Kang Wisnu oge para warga urang dongengkeun nya ti mimitina kieu dongengna teh. Derek-dek si Wario ngadongengkeun kajadian anu tumiba ka manehna jeung ka si Kemed. Dicaritakeun kabeh teh anu kaliwat. Ari si Kemed mah ngeuluk we siga anu baluas. Ti isuk jedur nepi ka wanci panon poe condong ngulon. Anu duaan masih kuprak-keprek keneh di leuweung Cibangga kokomohan. Kawasan nu moal panggih deui jeung poe. Poho kana salat, poho kana barang dahar, kamalinaan anu kitu teh. Sanggeus liwat asar anu duaan teh kakara rengse ngabeunggetan suluhna. Angkohanna mah rek terus mulang bari mangul suluh saurun sewang. Tapi teu kanyahoan ti mandatangna ujug-ujug aya awewe geulis nyampeurkeun bari umat imut bangun dareh deh. Nu cuda ramal naon Akang? Nu geulis teh tumanya kenuduaan dibarung ku imut sonagar. Atuh puguduan oge meni curinghak nempo kanu geulis. Iya nuju menggetan suluh nun. Dupi salira teh sate anya. Si Wario balebab-belebeb hampir teu bisa ngajawab. Panonna neuteub ka waruga awewe anu kacida geulisna. Salirana jangkung lenjang, rambutna ngarumbai panjang. Raraina anu ngadaun seureuh lir kaeuntepan bulan. Bear marah mai. Abdi anu katelah kentring manik, rompok abdi tetebih ti dieu. Itu di lembur palih ditu. Nyi kentring manik tunjuk ke pelebah gunung Pataka. Anu saknya nama eta teh mumunggang gunung. Teu aya lembur, teu aya saung-saung acan. Mumunggang gunung tempat pamujaan jalma-jalma anu harayangeun beunghar. Geuning geulis-geulis aya di leuweung nuju damel naon salira teh. Si Wario aneheun pisan, bet aya nu geulis tengah leuweung. Tapi najan kacida helokna manehna terus tumanya. Ih ari Akang, saur saha di leuweung? Ieu tempat emang lupakeun pangulinan abdi. Pan itu jalan ageng ngadaligdig. Nyi kentring manik nuduhkeun jalan, beri nunjuk ka palebah rungkun anu tingrung gunung. Si Wario jeung si Kemed duanana mimiti ka usap. Tetempuanana jadi siwah. Anu tadina rembet ku rungkun saliara robah wujud jadi jalan gede anu lempeng tur raresik. Muhun geuning. Nah tadi masa teu kapendak jalan. Duanana ngarasa heran ku tetempuanana. Tapi pipikiranana geus kapangaruhan ku hawa siluman. Si Wario jeung si Kemed teu bisa mikir panjang. Ujug-ujug ngerasa yen tetempuanna teh yakin nyata.
piraku si akang we panginten anu balanga bekatku anteng dadamel. Dikentring manik terus mangaruhan pikiran si Wario jeung si Kemed nepi ka maranehna lat poho ka Purwadaksi. Rarasan si Wario jeung si Kemed ngadadak aneh, segala anu katempo ku manehna jadi robah. Lu dengan amang nyalira bade angkat kemana atuh nyai teh? Si Wario ngajak cerita ka eta wanoja. Tadi si Kemed mah tadi oge balem wae. Rarasana asa teu paruguh. Bulu punukna cerengkat tadi keneh. Eta ningali akang duaan banget ku rajin. Ti enjing ketinggalna teh teu kantos reureuh, teu mam acan, teu lapar gitu Kang. Nyi Kentring manik terus ngajak ngobrol. Kaloba anu ditanyakeun, manehna bet make bisa apal kana segala anu dilakukeun ku dua jalma. Anu ti isuk jedur nepi ka sore jeder ngarorotek lebah dinya. Kantenan lapar nama tapi pan kuring teu nyenak bekal. Ongkoh teu aya kanggo bekelna oge. Marumasakeun jalma miskin mun teu gawe kieu meureun moal barang dahar. Si Wario nyarita saluijeng kanyataanana. Emang urang lembur mah mun barang gawe terasing bebekelan dahareun. Da biasana oge terasa popoe. Ngan poe eta loba suluh aleunana jadi poho kabalik. Karunya teuing beu atuh sindang karompok abdi aya dahareun oge leueteun mah hayu tuturkeun abdi. Nu geulis teh banget ku karunyaeun ka si Wario jeung ka si Kemed. Laju diajak ke imahna. Teu kaleke duanana terus nuturkeun nu geulis. Mapai-mapai jalan anu ceuk maranehna mah ngadelig di glempeng. Teu pohoeun duanana oge ari kana hurunan suluh mah. Bari leumpang nuturkeun nu geulis maranehna manggul suluh sahurun sewang. Pamikirna engke lamun tas ti imah eta awewe rek terus mulang. Teu sabaralila srog anjog ka hiji lembur. Pakampungan anu pinuh ku imah gedong sigrong. Dina tiap terasna aya kursi goyang. Malah di hiji teras mah aya jalma kolot keur anteng si dengdang beli lenggutan undutan. Jalan butbat di aspal, setiap perapatan aya pelang anu mangrupakeun ngaran jalan. Sanggeus manggihan imah-imah sigrong jog anjog ka petempatan anu pinuh ku wangunan baradag. Kunci patona tingkarantung sagede klotok munding. Siga wawangunan gudang. Basa ngaliwat ka pelebah warung anu pernah na sisi jalan teu jauh ti jajaran gudang. Nyi Kentring manik ngajak eureun ka si Wario jeung ka si Kemed. Laju duanana ngecageun pangulanana terus dariuk dina bangku hareupeun warung. Nu geulis asup ka jero warung tuwurus terus cumaritakeun boga warung diharewaskeun. Mang cik pangmasihankeun kadaharan ka si akang itu duaan keun kuring anu mayarna. Nyi Kentring manik teh horeng minta pangnyuguhankeun anu duaan kalayan rek dibayar ku manehna. Sumangga nun anu boga warung unggek hormat siga anu kacidaan jerihna
sebab tukang warung mah apaleun yen Nyimas Kentring Manik teh putri ti kerajaan Onom. Nu matak si emang anu boga warung kacida hormatna. Ngaleut heula akang tah sareng tuangeun tambah lapar. Di Kentring Manik nita barangdar ka si Wario jeung ka si Kemed bari mangnyodorkeun kadaharan kanu duaan. Pan kuring duaan teu gaduh artos. Kumaha mayarna atuh? Laparna mah lapar, ngan teu boga jang mayarna. Si Wario asa-asa rek ngahuap teh sieun kudu mayar. Sabab manehna teu mawa duit. Ongkoh irah teuing manehna bogeun duit. Lamun suluna payu karek manehna bogeun duit. Najan ukur saeutik. Atuh moal oge diajak ka dieu ari kedah mayar mah. Da abdi oge terang akang doan teh teu gaduh artos. Sok mangga bae dituang sing wareg. Keun sim kuring anu mayarna mah. Aya kubager eta nu geulis. Segala kadaharan nu kadahar kuduaan rek dipangmayarkeun ku manehna. Duh hatur nuhun Nyai ditampi kuring kacida laparna. Sageus nyarita kitu mah cememeg nyokot kueh nu badag. Zaman harita mah disebutna teh kueh jibeuh. Hiji oge seubeuh. Sami-sami isok we tong isin-isin ka wareg barang emamna. Di Kentring Manik karonyeun ka si Wario jeung baturna anu makmik-mek cacamuilan sagala di dahar. Maklum ti isu keneh can kararabana naon. Ongko maranehna mah teu apaleun lampah anu disorang bieu mangrupakeun jalan anu rumpil. Naekan damping batu masigit anu mantak maranehna kacapean. Sanggeus wareg barang dahar anu duaan teh amitan mulang teu pohoeun nganuhunkeun kana kahadian Nyi Kentring Manik. Kurunan suluh teu pohoeun dipanggul deui saurun Sewang. Tapi barang kaluar ti eta lembur alam anu tadi caanglir ti beurang teh ngadadak poek mongkleng. Sakuliling bungking mangrupakeun leuweung geledegan. Areuy hoy pabeuli tina tangkal kiara anu ngarampidak. Langit baranang ku bentang nandakeun keur wanci peuting. Tong boroti peuting sabenerna mah najan beurang oge ari lain kuncen mah teu aya anu wanian lumantung kelebadinya. Keur kitu ujug-ujug aya angin ngaguruh tatangkalan seah kaanginkeun. Teu patili lain babaraha katakan tarik pisan. Ngan jirimna mah kudu duaan teh teu katembongeun. Hei manusia, rek nanaonan anjeun araya di dieu. Soran babaraha katakan kadengena lir di unggal tempat. Teuweung karasana kuduaan ginggeng lir aya lini. Neuk ngamaranangnya mending-mending aya ninia. Aya deui sora awe cicirihilan. Ampun Mbah ulah ganggu. Kuring duaan lain rek jahat. Najan bari soak si Wario maksakeun ngajawab. Ngan sanggeus ngomong kitu kaludeungna koredas. Duanana soak. Dina sesa-setan aganu panungtungan ngan gajleng we si Wario jeung si Kemed teh luncat ngajauhan eta tempat. Nyingkahan anu pikasieun. Ngan orok kaya Gunung Pataka teh jungkrang hungkul. Nya teu bisa disingkan deui anu duaan ngagulutuk kana jungkrang anu nang tawing. Eta oge masih untung jungkrangna rembet kurungkun narendong. Jadi rada katahan teu tarik teuing. Jalma dua kabidara dina sedong sisi jalan setapak teu eling-eling. Tah kitu kajantanan anu kaarapan ku kuring duaan teh Kang Wisnu. Nya saterasna mari eling geuning tos aya di payuneun Kang Wisnu. Si Wario mungkas caritana bari teu eureun-eureun nganuhunkeun ka Wisnu Kamandaka.
Pun para wargi rupina cerus nyambung anu judulna nyorang alam siluman bagian kegenep dicekapkeun mung dugi ka dieu enjing atanapi pageto manawi urang di perang umur anu panjang tiasa ditepangkeun deui dina kalajengan ieu carios. Bobor sapanon jarang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Kersa ngapunten kana sanes kanten kaduduputan kelepatan simkuring dina anggori ngadugikeun ieu carios. Pilih kirang nyugumakeun atanapi seulepatna hapunten anu kasuhun. Wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.